Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Fatul Haji Srido ti kelas 10 IPS hiji. Abdi di dieu bade ngawawancara pun biang tentang dampak COVID-19. Kangge tugas wawancara bahasa Sunda. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Ibu Rohayati ti siswa anu namina Fatul Haji Srido. Anu pertama, naon padamelan uwi teh? Padamelan abdi sadidinten selain jantan ibu rumah tangga nyaeta buka warung kecil-kecilan. Dampak COVID ka padamelan umi teh kumaha? Dina masa Covid ieu dina perkawis usaha oge aya kakiranganana rupina pembelanjaan atanapi konsumen oge rada kirang dina segi ekonomina rupina janten aya dampakna oge dina COVID-19 ieu. Atuh sekolah kan ayeuna di rumah, jadi kumaha sikap umi karena pembelajaran jarak jauh teh? Pembelajaran jarak jauh terhambat tina sagala rupina, enjing-enjing anu biasana kedah sarapan janten tara sarapan, kedah jum kedah siap-siap. Terus pembelajaran mata pelajaran yang baru henteu tiasa langsung tatap muka, kedah ninggal Google atanapi naon janten ngahambat pisan kana pelajaran sakola. Ayeuna menurut umi, pendapat umi tentang orang-orang anu ngalanggar peraturan pemerintah. Anu melanggar peraturan pemerintah dina masa Covid ieu nya sangsina diieukeun ku nyalira rupina upami anu kamamana angkat tebih teu ngangge masker nya resikona kita terdampak Covid. Terus keluar rumah, masuk rumah tidak mencuci tangan. Dampaknya banyak kuman-kuman rupina mah sapertos kitu. Mung sakit ti abdi hampunten bila aya kalepatan. Kakirangan anak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.